Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katup pangajaranana. Ayeuna masih kena neraskeun perkawis tata krama basa Sunda. Aya dua hal anu bade dipedar nyaeta ngalarapkeun kecap pun jeung tuang. Pun jeung tuang, tuang di dieu sanes tuang basa ragam hormatna tina dahar sanesnya. Mung ieu mah kata sandang engklitik. Terus anu kadua anu teu kudu dilemeskeun gitu. Kecap-kecap dina tata krama basa Sunda anu teu kudu dilemeskeun. Urang ngawitan bae. Kecapun jeung tuang. Dina tata krama basa Sunda aya kecapun jeung tuang. Titenan geura contoh ngalarapkeunana dina kalimah dihandap. Hiji, abdi dongkap ka dieu teh tadi siang sareng pun Asep. Kalesan pun bapa mah henteu iasa sasumping ayeuna. Kedua, katilu, saurna mah engke bae bade sareng tuang rama. Urang pedar hiji-hiji. Contoh kalimah kahiji abdi dongkap ka dieu teh tadi siang sareng pun Asep. Kecapun dina kalimah hiji fungsina sarua jeung kecap si dina ragam loma. Upama eta kalimah disalin kana ragam loma jadi kieu. Kuring datang ka dieu teh tadi beurang jeung si Asep. Jeung saha ka dieu datang teh jang? Eta we sareng pun Asep eta we duaan we sareng pun Ahmad paminanya di dinya mah pun teh mibanda fungsi atanapi sarua fungsina jeung kecap si dina ragam loma. Kalimah kadua. Kalesan pun bapa mah henteu ieu sasumping ayeuna. Kecapun dina kalimah dua maksudna pikeun ngalemeskeun kecap bapa sakaligus mibanda harti kuring. Jadi kecap pun bapa di dinya ngandung harti bapa kuring. Anu matak upama urang geus ngagunakeun kecap pun bapa ragam hormat keur kasorangan teu kudu dituturkeun ku kecap kuring. Jadi pun bapa abdi pemana gitunya dina ragam hormat atos we pun bapa. Upama eta kalimah disalin kana ragam loma jadi kieu kabeneran bapa kuring mah henteu bisa datang ayeuna. Aya kecap iasa. Iasa teh dina ragam basa tata krama eta kalebetna kana wanda kahiji. Bisa keur basa lomana tiasa ta ragam hormat keur kasorangan, iasa ragam hormat keur kabatur. Mung kecap iasa ieu carang dianggo nya. Ayeuna mah rupina ieu nya kecap bisa teh geus robah jadi wanda kadua. Da keur sorangan tiasa kadang-kadang keur kabatur oge tiasa deui gitu. Mung pasti nama lah langkung saena mah aya
panalengtikan perkawis eta. Kecapun anu dituturkeun ku istilah pancakaki kabeh oge sarua ngandung harti kuring lamun anu nyaritana sorangannya keur anu nyaritana gitu ngandung harti kuring pikeun anu nyaritana pun aki artos aki kuring pun biang indung kuring pun adi kuring pun lanceuk kuring jeung pun anak kuring pun alo kuring pun paman mang kuring gitu. Ieu salah sahiji bedana konsep tata krama basa Sunda jeung konsep undak usuk basa Sunda. Ieu salah sahiji bedananya. Hoyong terang kecap pun bojo misalkan pun adina eta dina konsep zaman awal abad ke-11 tanda warna mangga angos bae buku-buku novel anu terbit harita umumna wae buku novel karangan Muhammad Amri sapertos anu aya dina seri Busa Malam sapertos Palika jeung Jin lalakon Saiful Muluk sareng Sejabina menyebutkeun dina buku eta mah aya menyebutkeun ieu anu nyarita kieu atuh henteu lami Ki Palika teh mios sareng pun bojona cerita pun bojona ya pami ayeuna mah teu kitu pami nyebutkeun pun bojona teh harti didinya ngandung harti rama anjeun. Jadi dina konsep tata krama basa Sunda mah kaasup kaleulewihi lamun nyebutkeun tuang rama anjeun teh cukup tuang rama bae. Sareng saha ka dieu teh apa ieu we sareng pun anak cek pana teh oh sareng tuang putra manawi teh tuang putra teh acan mulih ti Bandung gitu keur kabatur kecap tuang anu lain ragam hormatina dahar salawasna ku dituturkeun ku ragam hormat keur kabatur tina istilah pancakaki contoh sajena tuang ibu anjeun atawa bahasa loma ragam lomana indung anjeun tuang rai ngandung arti rai anjeun bahasa lomana adi anjeun adi maneh tuang raka anjeun ragam lomana lanceuk maneh gitu upama kalimah tilu disalin kana ragam loma jadi kieu omong nama engke bae rek bareng jeung bapa maneh anu sok jadi masalah teh ngabedakeun kecap pun adi anu maksudna adi kuring jeung pun adi anu maksudna pamajikan kuring itu dah dina bahasa Sunda mah ka pamajikan nyebut adi aya pamajikan adi pun adi mah nuju teu aya nah eta teh adina atau pamajikanana nah kitu deui jeung kecap pun lanceuk anu maksudna lanceuk kuring jeung anu maksudna salaki kuring hese ngabedakeunana komo anu nyaritana teh jalma anyar pinanggih anu umurna lilikuran nah manehna teh keur nyaritakeun adina atau pamajikanana lalaki nah eta mah dipasrahkeun kana kasurti anu diajak nyaritana bae nya mawi abdi dongkap jangan
pun adi serda ngajajabkeun pun adi teh adina atawa majikanana lalaki teh nya telepatna upami naroskeun tuang rai atanapi istri kadituna pasti pun bojo menurut istri nanya pun adi anu kadua upamina ayeuna salian teh eta oge aya kecap-kecap anu teu kudu dirobah kana ragam hormat lamun dina ulak usuk mah meureunnan teu kudu dilemeskeun teu sakabeh kecap ragam loma salajan ragam hormatna bisa dirobah kana ragam hormat boh keur kasorangan boh keur ka batur upama urang nyarita ku basa hormat titenan geura sabaraha contoh kalimadahan jalmi anu gede hulu mah ceup dua jalan balong di sanaosna da sang hulu pinang ari nuju lapar mah raos we kecap gede hulu dina kalimah hiji eta teh babasan kaasup kana pakeman basa anu geus matok kekecapanana sarta geus matok antep seureusna geus matok seureusna upama diganti sejen dirobah kana ragam basa sejen atawa dibulak-balik antep seureusna bakal ngarobah kana maksud eta pakeman basa anu mata kecap gede hulu teu bisa dirobah jadi ageung mastaka sabab bakal ngarobah maksud tina eta babasan contohna abong kena urang nyarita jeung Bapak Bupati pamina punten Pak Bupati abdi mah henteu resep ka jalmi eta teh kumargi katinggal ageung mastaka meureun cek Bapak Bupati teh uluh gede sirahna nya make kopehan meureun sabaraha jadi gede hulu mah gede hulu wae eta teh apami anu tos matok eta babasan teh anu kaasup kana pekan basa selain di babasan teh nyata paribasa begituna babasan jeung paribasa kaasup kecap atawa ungkara anu teu kudu dirobah kana ragam hormat babasan paribasa luy tamangsa eta tos kalebet keneh karena ieu tamangsa teras caturangga kuda eta lebet kana pakeman basa anu henteu kedah dilemeskeun upamina wae pedah nyarita aya paribasa teng maruk teng anak maraku kuncingan pedah nyaritana jeung Pak Gubernur Pak Gubernur teng manuk teng putra meraku kunjungan teu bisa teu tiasa kitu ya anak maraku kunjungan contoh babasan panjang leungeun teu tiasa dilemeskeun panjang panangan dan arobah maksud beuteung anjingeun teu tiasa dilemeskeun janten patuangan gogogeun teu tiasa nya kokod mondongeun teu tiasa jadi panangan mondongeun ateul bibir ateul lambei ateul bibir sareng ateul lambei enten dug hulu pet jadi dug mastaka pet nyawa paribasa agul ku payung butut jadi agul ku payung awon agul ku pajeng awon biasa dijieun hulu teu nyangut dijieun bulu dam nyangut cancom rancatan emas benten eta di kam hormat di ngarantem jalan upama urang nyarita ku ragam hormat dewe
tekul dirubah jadi empang ageng upamana kitu deui ngarantem pondok gede rubah jadi pondok ageng eta ngaroba makna ngaroba harti bae pondok gede asosiasina teh benten apan. Nah, contoh selanjutnya Balong Gede, Pondok Gede, Gunung Gede, Leuweung Leutik, Leuweung Hulu di Kalimantan anu dipegang di sanajan nyarita jeung sabahe di mana Hulu Pinang bae teu kudu dirobah jadi Mastaka Pinang. Abdi mah neda teh sareng Mastaka Peda we da teu gaduh artos kanggo meser deungeunna upamana Hulu Pinang mah Hulu Pinang we kitu deui Ceker Hayam, Bangus Anjing, Cokor Muning teu tiasa eta dilemeskeun atawa dirobah kana ragam hormat. Aya deui sami ge sareng dina unak usuk basa dina konsep unak usuk basa aya anu disebut lemes dusun pungkurna nyaeta geus puguh-puguh kecap anu teu perlu dilemeskeun jadi robah hartina. Contona kecap minggu mah teu aya ragam hormatna mung aya anu janten minggon engke dinten minggon abdi padahal minggon mah eta tina mingguan rapat minggon jeung A ngarendeng robah jadi O seperti papakuan jadi papakon gitu nya kakayuan jadi kakayon eta sami ieu ge kitu mingguan minggon di lembur sim kuring di wanayasa nya upami minggon teh dinten rebo minggon dinten rebo sanes dinten minggu minggon nah atos we engke dinten minggu abdi bade miyos ka Karawang upamina ulah janten dinten minggon selain teh eta deui oge aya anu tos perah ta ieu mah basa wewengkon di Purwakarta engke janten engkin abdi bade ka wanayasanya engkin eta mah sanes benten di nu sanes di daerah sanes teu aya eta mah basa wewengkon Purwakarta engke teu janten masalah dianggo oge nya da engke janten engkin wios eta mah teu janten masalah mung ari kamana janten kamanten mah eta teu aya jadi tuna kalebatna dusun teh bade kamanten bapak teh maksudna mah bade kamana bapak teh nya Alpa Saliwang apan jadi kaheureuyan teh ti manten bapak teh ih sanes abdi mah ti Bogor sanes ti Banten jinten kaheureuyan teras deui tatanggi tina tetangga jadi tatanggi tetangga mah tetangga we salesna mah konsep unak usuk basa mah kecap anyar oge daya lemesna anyar we mung eta tadi dina kamus dina kamus LBSS kamus bahasa Sunda LBSS nya kamus bahasa Sunda LBSS aya entry-na anu nyebatkeun enggal teh lemesna hiji tina anyar dua lemesna tina gancang jadi biasa dianggo bumi enggal kapungkur mah teu tiasa kapungkur mah dina konsep unak usuk bahasa Sunda zaman saksi di berata mah henteu terus deui seueur
robah harti, robah fungsi dina bahasa kecap bahasa Sunda teh anu salerosna mah tos kedah aya kamusna anu mandiri. Tos aya kamusna anu mandiri, da kamus mah copelna 5 tahun sekali gentos. Komo pemirsa tahun sekali gentos mahnya saya pisan. Mung di urang mah da kamus bahasa Sunda teh anu edisi revisi kamus LBS oke pan tahun 80-an teh revisina teh. Ayeuna mah tos 90 tahun artinya sekitar tinggalin zaman. Kamus bahasa Sunda anu ayeuna dianggo ku urang sanesna mah kamus-kamus anu tinggalin zaman unggul. Rupina sakitu bae heula ti sim kuring engke langkung paos deui mah urang pedar dina waktos conto larapna kecap tata krama bahasa Sunda dina kalimah ke sapartos ieu nya ayeuna mah dugikeun ka dieu bae heula mudah-mudahan aya mangpaatna wabillahi taufik wal hidayah